Balikan carita anu kamari teh baraya. Isi anu teu apal nyaritakeun naon mah tingali we nya video anu saacan ieu. Lumayan etang-etang pelajaran jang maraneh oge. Ulah sampai katipu kaos emak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabel. Jadinya baraya dina WA teh emak oge terus we tatanya. Sangkan meyakinkan diri we atuh ngaran-ngaran erek init jauh. Geus we aya sekitaran saminggu mah meureun emak WA-an jeung si teteh eta teh. Nama buleud we emak teh memutuskan erek init digawe. Kusabab emak teh erek init digawe henteu boga bekal. Maksudna teh henteu boga jang ongkos initna. Ditanggung we cenah ku si teteh eta teh. Atoh atuh emak teh nu penting mah pan init digawe engke ge meureun bakal kagantian deui. Ari sugan teh datang ka ditu erek langsung dibikeun ka majikan kitu nya. Soalna nama si teteh eta teh bener-bener nyebutkeunana teh kieu. Teh cenah anu lebet ka abi mah da ukur sakedap di dieuna oge langsung angkat kan mariogikeun padamel. Pokona nama teteh engke tinggal berangkat we cenah oge. Ya atuh emak teh atoh ari kitu mah. Intina mah di dieu teh emak maneka dua erek init digawe teh nya baraya. Soalna mah geus dijelas-jelaskeun anak kitu sesuai ka hayang emak. Ya maksud teh hayang langsung ka majikan. Embung anu ditampung-tampung heula. Ini teh harita teh nya baraya sore-sore. Emak ti imah dianterkeun ku bapakna pikeun ka Singaparna bari nungguan jemput ku travel. Baraya harita teh pas asup kana jero travel. Ari pek teh geuninganan aya orang Ciamis duaan. Ngan anu duaan eta mah barudak keneh anyar kaluar SMA asana nama. Tapi untungna teh nya aya barudak eta emak teh jadi aya batur jeba initna teh pan sore maju ka peuting. Teh di tengah perjalanan emak jeung barudak eta teh dieureunkeun dioperkeun kana mobil travel anu lain deui. Hek teh anu loba lalakian di jeronana teh meuni reuwas teh da sumpahna oge. Pokona emak harita bersyukur pisan aya barudak orang Ciamis eta nyakalna poho deui ngaranana teh. Atuh mesing initna ka tempat tujuan nu sarua ge. Emak jeung barudak eta teh emang beda jurusanana. Ari emak mah panan erek jadi babu kitu caritana mah. Ari barudak anu dua eta mah erek jadi host live cenah oge. Jeung deui di tengah perjalanan eta teh emak ngobrol jeung supir travelna. Terus manehna ngomong kieu, abi geus bertahun-tahun nganterkeun anu erek digawe. Eta mah cenah teteh asupna ka PT. Tapi deui cenah PT na ka Karangadenge abi mah. Ana abi ge osok cenah nganter-nganterkeun anu rek digawe kitu teh. Mun erek langsung ka majikan mah biasanana oge langsung majikanana teh nelepon heula atau video call. Ya kan ku emak teh emang dibejakeun kitu kieu na sesuai info anu kamari. Eueuh bener cenah teh eta mah asup ka PT. Pasti ditahan heula eta mah teh. Alaman abi geus loba cenah oge. Abi jadi sopir travel cenah geus mang tahun-tahun tukang nganter-nganterkeun anu rek digawe kitu. Lain deg atuh emak teh reuasnya jeung barudak anu dua ti Ciamis teh. Harita di dinya emak reuas ya bener-bener. Balik deui kumaha geus kagok tereh nepi. Pokona mah emak teh papelong-pelong we jeung barudak anu dua eta teh. Komo atuh barudak anu dua eta mah pan kakara kaluar sakola. Langsung init kanu jauh da sarua manehna oge meunang tina tok-tok. Tapi da kusabab geus kagok geuninganan harita teh geus we tuluikeun lahaula we pokona mah. Geus we caritana mah nepi harita teh sekitar jam 1 peuting kitu mun teu salah mah. Hari sugan emak mah kitunya pas jual ka imah eta teh. Emang eueuh sasaha kitu henteu loba jelema kitu maksudna teh. Imah eta teh di gerbangna meuni jangkung we pokona mah. Ukuran imahna emang teu gede-gede teuing. Hareupeuna mah siga perkantoran kitu. Ya aya pelang PT pas kadinya teh emang oge. Keluar tina mobil alhamdulillah langsung panggih jeung si teteh-teteh anu basa WA-an jeung emak teh. Emang pas panggih mah meuni somea pisan da. Matak pikareseupeun we pokona mah.